أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhibin wa qahidil birril muhajjalin wa ala alihi yabhudil kamilin wa ashabihil hadina muhtadin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, di kesempatan orang ngabahas tentang fadlit tarhum, keutamaan orang ngalaksanakeun boga rasa mikanya pada orang sadayana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata illa rahimun. Qalu ya Rasulullah, kulluna rahimun. Qala laysa rahim man yarhamu nafsahu khassa, walakin rahima man yarhamu nafsahu wa ghairahu. Surga jeung Rasul masuk ka surga jalmi anu teu boga rasa ulas asih, teu boga rasa rahim. Sahabat nalar ka Kanjeng Rasul, mun Gusti Rasul abdi sadayana ngaduhan boga rasa ulas asih. Ku Kanjeng Rasul dibalar ari rahim teh lain boga rasanya kana diri sorangan hungkul, kan dirina sorangan, tapi anu disebutna rahim teh jalmi anu boga rasa welas asih kana dirina jeung kanu lainna. Wa ma'na rahmatahu li nafsihi ayyarhama minal adzabillahi ta'ala bitarkil ma'asi wa taubah wa minha wa fi'at ta'ah wa ikhlas fiha. Ari maknana urang boga rasanya kana diri urang sorangan nyaeta makna teh nyaeta urang mikanya kana diri tina siksa Allah. Bisi urang disiksa ku Allah, kumaha carana urang mikanya kana diri urang tina siksa Allah? Bitarkil ma'asi, ku ninggalkeun kamaksiatan, wa taubati jeung tobat, wa fi'at ta'at wal ikhlas. Nyaah kana diri teh nyata ku ngalaksanakeun taat. Kumaha carana nyalaksanakeun lamun urang nyaah geus bisa ngalaksanakeun taat? Nyata nalika urang ngalaksanakeun taatna amalan urang, ibadah urang kalawan ikhlas. Sebab amal ibadah urang ka Gusti Allah moal ditampi Gusti Allah lamun aya panjawat liat ibadah kalawan ikhlas. Fa'budullah mukhlishina lahuddin. Baik anjeun ibadah ka kami kalawan ikhlas. Jadi nyaah kana diri pribadi ku ninggalkeun maksiat jeung ku ngalaksanakeun taat. Wa makna rahmat lighairihi alla yasa fi ajatil muslim. Ari maksudna nyaah ka batu nyata ulah aya upaya urang kangge nganyeri orang Islam. Ulah aya upaya, ulah aya kahayang maksud urang kangge nganjeri hati batu. Nah, eta cebat. Qala sallallahu alaihi wasallam, madu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man saliman nas
min yadihi wa lisanihi. Kanjeng Rasul ari jalmi anu muslim teh nyata jalmi nu bisa nyalametkeun ka manusia. Jadi muslim mah lain nyalametkeun kepada muslim deui, tapi nyalametkeun ka sakabeh manusia. Min yadihi tina tinakanana pananganana, wa lisanihi sareng tina lisanna. Kade orang Islam kudu bisa nyalametkeun kaislamanana ka sakabeh manusia tina pagawean leungeun jeung lisan. Bahaya eta. Lain disebut orang Islam nu sampurna, lamun orang Islam masih keneh teu bisa ngajaga leungeun jeung lisan. Maka ayeuna ruksakna agama, ruksakna bangsa kulantaran diruksak ku lisan jeung ku leungeunna. Baheula mah ku lisan, ayeuna mah tos ku panangan. Bahkan wa yarhamul bahaim walaikan lifha malatatik. Urang ulah sanes hungkul urang ngemikannya kepada manusia, tapi urang oge dianjurkeun mikanya ka bahaim kasato. Kumaha carana? Ulah ngaberatkeun kasato ku perkara anu teu kuatan sato. Sapi ditah gawe ulah tepikeun ka teu kuat mun geus teu kuat geus. Kuda ditah gawe ulah dipaksa lamun teu kuat. Jadi ulah ngaberatkeun ka sato anu manehna teu kuateun. Eta nya ka sato dianjurkeun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad wada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi fit tariq fashtadda 'alal 'atash fajada bi'ran fanazala biha wa shariba thumma tala faida kalbun yalhas min ashi faqala rajul laqad balagha hadzal qalbu min atshi misal ladzi balagha minni famala khufahu ma'un thumma amsakahu bifi fasakha qalbu fasyakara ta'ala lahu faqabalahu ya Rasulullah qala ya Rasulullah inna nabil bahim lajran qala fi kulli dzati kabidin rutbatin ajrun. Kanjeng Rasul nyarioskeun aya dina hiji aktos aya hiji pamegat angkat pengetahuan angkat di jalan anjeunna ka wales hoyong aleueut. Akhirna di jalan anjeunna menak sumur. Terus anya lembet ka sumur, tos di sumur anjeunna ngaleut cai di sumur naik ka luhur disampakeun anjing keur ngantosan anjeunna hoyong aleueut hoyong eta anjing. Nah akhirnya anjeunna uwi deui ka handap nyanak kana sapatuna dicana ku mulutna nyanak ka luhur terus dipasihkeun ka anjing. Kajantenan eta ku sahabat kita ya Rasulullah, nah eta teh aya ganjaran sakanjing Rasul setiap jalmi, setiap makhluk anu aya jantungan terus ku urang dipasihan ka saya maka aya ganjaran gitu sakanjing Rasul. Ari salajengna wa al-Hasan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala budala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kasrati shalah wala siyam walakin yadkhulunaha bi salamati sudur wa sakhwatin nufus wa rahmatu li jami'il muslimin. Ya hadis Nabi di Sayyidina Hasan Rasulullah dawuh kalau pada umat kami asup ka surga bisa asup ka surga kulantan loba salatna kulan loba puasana, tapi loba nate umat kami bisa asup ka surga teh bisa selamat di sudut ku salamat hatena wa sakhawatun nufus berehan dirina wa rahmatun jamil muslimin kulantaran nya'a kepada jamil muslim. Maksana salat urang saum urang kedah ngabukur kedah janten buah non buahna nyaeta bersih hati urang. Lamun urang masih kena salat urang masih kena ibadah tapi urang mah boga hati kotor keneh ngahina keneh ka batur
suudon keneh ka batur boga kagungan ka batur hate urang aya hasud eta kabur aya riya maka eta moal bisa salat urang ngasupkeun kana surga ka kasugan Allah. Wasakhat nufus mun tama jelema ibadah ongko tapi can bisa barehan can bisa boga rasa bageur kepada can daek infak dengan sedekah maka ibadahna moal bisa ngasupkeun ka surga Allah. Janten buahna ibadahnya bageuran dirina. Sareng warahmatun li jamil muslimin nyaahna urang kepada muslim. Jadi ieu sadayana teh nu tiasa ngalebetkeun urang ka surga teh nyaeta salat jeung buahna. Tangkal jeung buahna. Lain buahna hungkul. Ya. Aya jadi bageur tapi sareng salat anggar moal bisa asup ka surga. Aya jadi nyaahan tapi karena salat ada ibadah anggar moal bisa asup ka surga. Jadi bisa ngalaksanakeun bisa asup ka surga teh kulantaran amal ibadahna jeung hasil dina ibadah. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dat Allah anu Maha Rahman da arah anu jami anu mikanyaah apada jami yarhamuhumur rahman. Allah bakal dipasihan mikanyaah anu rahmannya Gusti Allah. Irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Pek anjeun kudu mikanyaah anu aya di bumi maka zat anu aya di langit maka mikanyaah anjeun. Qala Malik bin Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakil muslimin alaika an tu'ina mahsanatahum wa tastaghfiru li dhanbihim wa ta'udu ma maridahum wa tuhibba ta'ibihim. Aya opat hak pikeun jeung muslim. Kedah urang bisa ngajaga. Hiji kudu bisa ngajaga kana kasihanana. Janten umat Islam teu meunang ngagorengkeun jami mulena. Wa tastaghfiru lidzambihim, kudu bisa minta hampura kana dosa-dosana. Maka urang setiap wiridan urang nyukeun hapunten ka satam jamin. Astagfirullahaladzim alladzi li wa li waladaya wal ashabi huquqil wajibati alayya wa jami'il muslimina wal muslimat. Eta hak setiap muslim didoakeun dihapunten nyukeun hapunten ka para muslim sadayana. Wa ta'uda maridahum, urang kedah ngalayan kana teu damangna. Wa tuhibba ta'ibahum, jeung urang kedah mika cinta ka anu miring ka jalma anu mukmin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minin fi tarahumihim wa tawadihim wa tawasulihim kama salil jasad idza ishtaka aduun minhu tada'a lahu sa'irul jasad bil himawasa. Sar hanya Rasul perumpamaan jami mukmin jeung mukmin sadaya seperti jasad urang. Di mana salah satu jasad urang nyeri, maka sadayana bakal ngaraos jeung nyerina. Seperti urang ditajong, maka sadayana bakal ngaraos nyeri. Bisa ngucapkeun aduh, pandangan bakal salira urang bakal nungkul ka handap socan nuturkeun ci socan. Terus pandangan bakal nyabak kana sampean urang. Eta teh ciri urang sadayana di mana urang aya kanyeri buatan urang kudu bisa ngarasakeun kanyeri buatan urang. Hikayatun mara'a min Bani Israil ala kasib minum ramli wa qad asabat baina Israil muja'atan 'azimatan. Fatamana fi nafsi anna hadha law kana daqiqan la shba'a bihi Bani Israil. Fa Allah ta'ala ila Bani Israil anna fulan bin fulan inna Allah ta'ala qad ajaba lakum min ajri walau kana daqiqan aw syab'an bin nas walidhalika rasulullah niatul mu'min khairun amali. Zaman Bani Israil nabi anu ngajak ka umatna tapi umatna diusir. Akhirna anjeunna diusir di padang pasir. Di padang pasir anjeunna ninggal kana gundukan pasir disangka anjeunna teh gandum. Sebab umatna waktu saya teh diajak anjeunna ngalaksanakeun agama teh kalahkan manfaatkan karena masalah patuangan. Diajak ibadah, ya betul. Nah ini anjeunna diusir umatna di padang pasir, anjeunna ninggal gandum, anjeunna ngalamun. Mun kamah eta gandum, ku abdi rek disorahkeun ka umat abdi.
nalika anjeun ngantunkeun gandum anu pasir anu diumpamakeun gandum teh ku Allah dipasti janten pahala. Kemudian itu sekanjeng Rasul, niatul mukmin khairun min amalihi. Niat mukmin leuwih hade tibatan amalna. Ngeuwi upami urang sanes jalmi nu gaduh, ninggal ngarancan urang aya jalmi nu gaduh, teras urang ngalamun aya jalmi urang ngarancan urang sedekah artos ngalaksanakeun kurban urang can tiasa. Tah, urang minimal niat Gusti upami abdi kersakeun janji beunghar. Maka abdi rek sedekah. Upami abdi dikersana janji beunghar, abdi rek ngalaksanakeun kurban jeung nu sanesna. Eta teh sok salah dilaksanakeun kumaha urang teu acan mampu, maka pahalana tos dipasieun ku Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Uqiyah anak Isa alaihissalam kharaja yauman falaka iblis wa biyadihi asal wa fi ukhra ramad fa qala ma taf'al ya Allah bihadzal asal wa ramad. Qala ammal asal faj'alhu ala shifahul muktabin hatta yablughu minha wa ammal ramad fa'adahu ala wajhi yatama hatta yabghuduhum nas. Dikayatkeun ti Nabi Isa alaihi salam dan jiwakos anjeun Nabi Isa alaihi salam keluar papandak sareng iblis. Iblis nyanak dina pandanganna maduk sareng kebul sareng debu. Ku Nabi Isa ditaruh ka iblis. Hai iblis, anjeun mawa rek ka mana? Bet mawa madu kita. Cek iblis, ieu ku kami rek disimpan dina bibir jalmi-jalmi muslim. Ngarah naon? Ngarah ngeunaheun jalmi muslim ngagibah batur, ngomongkeun dagangan batur. Nah, urang seueur ngomong ka batur, sabab digoda ku iblis. Naon? Ku iblis ditempelan dina baham urang madu, ngarah amis, ngarah gampang ngomong dagangan batur. Terus, nah eta iblis mawa naon? Kebul. Mawa kebul ku kami rek disimpan dina masakana budak yatim. Ngarah setiap jalmi anu ningali ka budak yatim ngewa. Maka didinya ku kami maka Allah bakal bentuk ka jalmi-jalmi anu ngewa ka urang kal yatim. Maka eta gogoda iblis ka urang sadayana kade urang langsung ku iblis teh. Innal yatim ida daraba arsya rahman dibakahi wa yaqulu Allah azza wa jalla ya malaikati man abka hadha sabi alladhi ghaibat abahu fitrab. Sanyan murakam yatim di mana tenggeul murakam yatim maka bergoyang arsy. Kulantaran nangis murakam yatim. Bae urang kada hati-hati ka murakam yatim, sabandang-bandang murakam yatim kurang kedah dihormat. Kedah ditekanya. Selanjutnya abiratul ulama kana Ibrahim alaihissalam ida arada ayakulah ta'aman masyal mil wal milain yatlubu ma yakul ma'hu wa baka ali karamallahu wajhah yauman bakhila ma yatika qala lam yatini dhaif mundu sabat ayyam fa khaf ayakuna Allah qad ahanani. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menukeun ngan rasuli kaya Kangjeng Nabi Ibrahim upami bari tuang Kangjeng Nabi Ibrahim sok ngajak kanu sanesna. Setiap bari tuang Kangjeng Nabi Ibrahim mata disebut Abu Dhaifah. Bapana tamu, hayu kasukeun tamu. Upami tamu anjeunna nganceleun samieun 2 mil. Hayang tuang anjeunna teh direncahan ku sanes. Eta kisah kadangu ku sadaya Ali. Sasadina Ali abdi dina dinten ayeuna dina wakit-wakit ayeuna tos 7 dinten teu kasumpingan tamu. Sieun Allah ngahinakeun ka abdi. Ku bakating setiap aya tamu teh dimuliakeun. Mangkana yu'minu billah fal yukrim dhaifah. Sajalmi anu ngamuliakeun tamu iman ka Allah sampai akhir, maka kada hormat kana tamu. Eta padaman Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atama jai'an yazidu yuribi wajh Allah wajabat aqul jannah. Wal man ta'am lil ja'i mana Allah taala amma anhu fadlu yaumil qiyamah wa adabahu tinnar. Sajami anu masan tuang ka lapar, maka bari nyuprih ridho Allah, maka wajib eta jalmi asup surga.
saja minum nyegah tina katuangan ti jam lapar, maka Allah bakal nyegah dina poe kiamat jeung Allah bakal nyiksa kana neraka. Qala Rasulullah as-sakhi qaribun min Allah wa qaribun min jannah wa qaribun min nas ba'idun min nar. Bakhil wa bakhil ba'idun min Allah ba'idun min jannah ba'idun min nas qaribun min nar. Sakali Rasul jalmi bageur caket ka Allah, caket ka surga, caket ka manusia, jauh di neraka. Jalmi pedit, jauh di Allah, jauh di manusia, jauh di surga, dekat ke neraka. Dan orang yang caket ka mana? Dekat ka Allah, ka surga, dan Nabi. Tapi hati Allah akan dekat di surga. Al-jahil safi ahabu ila Allah min abid bakhil. Jalmi bodoh nu bageur langkung dipikat cinta Gusti Allah daripada jalmi ibadah ahli ibadah tapi pedit. Alhamdulillah. Idza kana yawmal qiyamah jannah arba'atun ghairi hisab. Al-alim alladhi ya'malu bi ilmihi. Wa man haja wa lam yarfusu wa lam yarfus wa lam yafsuq hatta mata. Wa syahid alladhi qatala fil ma'rakah li kalimatil Islam. Wa sahih alladhi tasaba malan ila haram wa anfaqa fi sabilillah bi ghairiya. Saur Kanjeng Rasul di mana pada kiamat Allah melebatkan ke surga 4 golongan tanpa hisaban. Daripada Rasulullah langsung kumpul Allah melebatkan ke surga Allah. Sawe al-alim alladhi ya'malu bi ilmi. Hiji alim, hijal ulama, hijal nu ngartos anu beramal ku ilmuna. Nu kadua mana hajja saja nu haji tapi henteu fasik, henteu ropas. Maka teras mata dina kayang ngahajina lebat surga pangpeuna. Wa syahid alladhi ya'malu bi wa syahid alladhi qatam bil maraqah. Barangkali jamin maut syahid anu maut di peperangan. Selanjutnya as-sakhi alladhi kamalan min halal wa anfaqa fi sabilillah. Jalmi nu bageran anu usaha tina barang anu halal tuluy anjeunna diinfaqkeun dina jalan Allah tanpa ria. Eta jamin ku Allah dilebetkeun ka surga tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.